Sarapan bala-bala jeung kulup enog tuluy sorena goreng leuncang, goreng tempe, goreng terong dihijikeun. Ku sagala hoream kitu besti masak teh jadi campur aduk teh ieu mah. Tadi teh isuk-isuk teh biasa we kekedap heula ngadukan heula gelas kotor, piring kotor kukumahan heula besti. Rutinitas sudang subuh teh kieu we geuning ari ibu-ibu mah. Wadah sesa peuting hoream kitu migawena teh peuting teh da sok tunu, sok buru-buru sare angke we cekeng teh subuh. Tugas bareres we geuning ieu teh geus ngaluarkeun eusi beuteung deui tadi teh besti menikot asa lega teh beuteung teh. Ari heg teh kalah lapar geuningan tuluy we ngulup enog jeung ngagorengkeun bala-bala ieu boga keneh adonan saeutik deui dina kulkas. Kitu da urang mah lamun geus dikaluarkeun sok hayang dieusian deui beuteung teh. Untung we boga stok bala-bala ieu. Keun ka peurih teh angen teh ari teu dieusian teh. Tu kuatkeun ka garilis kieu tingali bala-balana. Padahal di handap ge ieu teh geus loba nu daragang sigana teh ku hoream turun urangna besti da cicingna di lantai 5 teh ya. Matak sagala ge kajeunieun urang mah daripada kudu turun naek. Kota sawarargah kitu heuh warargahna mangke pas naekna ari turunna mah teu masalah, ari naekna mah sok eungeuk. Geunah oge geuningan goreng bala-bala haneut di dahar jeung kulup enog haneut ieu teh hayangna mah ngeunahna mah jeung leupeut ngan eueuh heueuh leupeutna hoream turun teh apan. Lumayan lah wareg jeung enog oge besti geunah haneut kana beuteung kitu beuteungna geus kosong tadi pan geus dibijilkeun. Lakah ngobrolkeun seputar modal jeung dahar ieu mah nya besti. Turagrag we sia halalanyir aing mah koneng enog mah. Tak kasorenakeun teh urang teh lapar deui besti. Erek masak cekeng teh tapi hoream mun poe Minggu teh ting kunaon hoream masak teh boga tempe, boga terong, boga leuncak urang marek dihijikeun we ieu mah. Pokona mah nu penting mah asak we cekeng teh digorengkeun heula tempena tadi teh tuluy terongna digorengkeun ieu si leuncak ayeuna nyusul digoreng deui. Geus we tong lila teuing lah ngagorengna leuncak masuk parareot pisan ngewa ka tempona. Ayeuna mah urang kasirengkeun heula kana bumbu gerak nya bumbuna teh nu babari we bawang bodas, bawang beureum. Kusang kaseng caian saeutik ngarah ngalalutkeun heula ieu bumbuna make bumbu balado saku. Keun we dalada bumbu ieu ge ngeunah gerak nya besti. Tageus kitu gorengkeun sing nepikeun ka asak nya lamun geus asak ayeuna gebruskeun we bahan utamana. Sakacapruk campur aduk teh ieu mah pokona mah nya bumbuna mah sesuka hati sesuai selera we pokona mah rek dikecapan ku urang teh ngarah aya amis-amisna jeung semu hideung. Matak nyaon-naon disebutna ieu teh balado lain, kecap lain teuing pokona mah ngeunah we besti da geus jadi mah. Tu da boga baturna mah aya asin, aya jengkol tuh ngeunah kieu oge. Ari ku lapar mah tong borening geus diasakan kieu atah oge ku urang dicatrekan ngeunah dicocolkeun kana sambal. Komo deui diasakan di bumbuan kieu mah urang mah ngeunah we nanaon oge ketang. Alhamdulillah na teh keur dibere nikmat tuang dibere awak cager ieu teh besti keur ngeunah nikmat we unggal poe dahar teh. Bawaanna teh hayang ngagayem wae.